Tuh, orang ku ngaji kan ngenahin. Nek zarah bae minta anter, zarah tuh bisa baca. Ya Allah, ya Rabbi. Euy. Zarah tuh bisa ilah hadarat. Kudu hadarat. Sia cicing didinya. Hai, ahli kubur, aing datang ya guys ya. Fatihah. Waktu keur Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema ngadoa. Ji. Ceknya aing can ngadoanya geus ngadoa. Didelekeun mah ku Kangjeng Nabi Musa. Aya aki-aki keur kieu bae. Didengekeun mah ku Kangjeng Nabi Musa. Aki-aki ceurik. Hebat amat cek ieu. Ngadoa aing teu bisa ceurik. Aki-aki ceurik. Dengekeun. Ya Allah, ya Rabbi. Bangga Kangjeng Nabi Musa boga umat bisa ngadoa bari ceurik. Hebat. Lain lalagani hebat jasa. Gusti lamun abdi ngadoa ka Gusti seakan-akan abdi marentah ka Gusti. Gusti abdi mah moal mentah ka Gusti sebab ngabudakeun ka Gusti. Gusti mah mauni segala rupa kejadian teh Gusti. Kejadian naon bege jati Gusti ge satu teu kudu ngadoa naon menta kukumaha aja kabege meunang Gusti ieu mah ngan sakadar abdi mah unjukan abdi deukeut jasa jeung Gusti abdi cinta jasa ka Gusti. Oh Gusti sayangku, aku cinta padamu Gusti. Sebagaimana aku cinta padamu, engkau pun cinta kepadaku. Tidak ada cinta di hatiku kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Akan ku peluk dirimu, akan ku kecup dirimu. Jadi cakang jeung jadi kieu ieu budak kadoa. Wah tuh beres itu beres. Ayo kieu ieu. Engkau kepeluk ya Rabb, ya Allah. Engkau ku belai ya Rabb, ya Allah. Engkau ku kecup ya Rabb, ya Allah. Tidak ada dua di hatiku cinta kecuali engkau ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Setelah engkau aku peluk tidak akan ku lepas sampai kapanpun. Waduh. Selalu engkau ada di pelukanku ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Kedatangan ku Kangjeng Musa. Hai. Sakumaha kabebene sia. Sia ngadoa kos kitu mah tah kabebene. Aku cinta padamu, ku belai rambutmu. Waduh. Masyaallah. Senang aku bersanding denganmu. Satu hari tak bertemu, rindu rasanya. Waduh. Eta mah kos kitu mah tah kabobot. Carekan ku Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa na dicarekan ku Musa. Ulah sok sacurakan carekana. Eta teh hamba aing anu deket ka aing, poho nyana. Ku poho-pohona nyana seakan-akan aing wujud di hareupeun nyana. Nu mantak boga perasaan aku aing teh dipeluk ku nyana, aing teh dikecup ku nyana, aing teh dibelai ku nyana. Eueuh deui pangomongan iwal ti bahasa model kitu. Lantaran nyana mah bodoh, make bahasana model kos kitu. Aing teh deukeut ka nyana, aing deukeut ka nyana, nyana deukeut ka aing, ulah sok dihaharua. Eta Gusti bahasana. Iya tuh jelema bodoh mah kaja. Emang nu bodoh mah kos itu. Nu penting mah nyana ngaku ka aing, nyana ibadah ka aing. Ku kabodohan nyana geus rela ngorbankeun sagala-galana. Lu bodoh mah nu bodoh dihampura bae ku aing. Tuh nu mantak urang untung jadi jelema bodoh. Anu pinter mah hudang dipeting mandi wudu terus kemudian sholat tahajud lamun encan husu lantaran pinternya ka husu dicarekan ku Gusti Allah. Tapi nu bodoh mah asal hudang ngalah wudu salih sholat tahajud Allahu Akbar Tolib Ahad Allahu Akbar sadarat SD hudang-hudang jam 7 subuh teh subuh. Eta teh kan sakurang mah teu bagus eta. Emang kurang nama, tapi Allah ngalem. Beus ya ulah keur salat keur hudangna doang ge ki aing geus ngalem ka sia. Numantak aki-aki mah hudang tipe tinggi leuleuh jam cekna jam 2 ngel kene amat be. Ieu lamun lain ki aing mah teu hudang ki nyana bari ngomong di jero hatena deh. Ieu ki Gusti Allah tah aya Gusti Allah anda.
ya abdi dibere bekser ku Gusti gara-gara bekser abdi teh hudang di peuting jahorenganan sok hudang di peuting mah para nabi para rasul para wali abdi ge hudang sanajan bari jengki reup PSD eta geus ganjaranna gede jasa tak aki-aki ge teh kudu tahajud aki-aki mah kitu bae menang 5 bulan nya lagi boga perasaan oplo amat aing hudang hees rumah ning salat ngan keur carita hudang doang ge aju boga pikiran bos itu eta hebat jaga gitu aing keur ngorang mah sehat tilok aing teh hayang kieu ti penting barang geus kolot ku ari mah kedeng-kedeng ki ya hudang ti penting teh jam hiji hudang jeung 2 hudang jeung 3 hudang mikirannya aja nu sok hudang ti penting mah rasul jeung sok hudang ti penting mah nabi jeung sok hudang ti penting mah para wali para ulama salafus sholihin berarti aing ge meureunanan ku Allah dijadikeun wali aduh tolol tak kita karena kudang doang bisa jadi wali tapakur kos gitu gede ganjaran geus bae geus ulah salat geus aki-aki mah di cenah kieu akur amat ya kula ge tilok doang aing anu mantuk aing ngomong gitu ge nyaho sia tilok salat dan di blon-blon penmannya jeung salat teh carekan Kangjeng Nabi Musa antap kan eta hamba aing kabisana sakitu antap geus deukeut ka aing oh cak Kangjeng Nabi Musa horenganan dedeketan ka Allah masa kumaha kadar dirina nu penting mah nemah bae aing mah boga ilmu teh sakieu aing mah boga ilmu teh sakieu ku ilmu sakieu ku aing deuk dipake ka Allah asal nemah tadarruk DP ka Allah boga rasa ku bodoh aing daripada jelema pinter agul ku pinterna maningan nu bodoh ngarasa bodoh jadi akhirat bakal hebatan nu bodoh ngarasa bodoh daripada nu pinter ngarasa pinter pinter aya di aing segala rupa di aing bisa anu ngalehkeun aing betul dokter aya di aing insinyur aya di aing dokter rendos aya di aing buka abi aing mah pinter jasa dicaritakeun naon coba alam aing mah nyai dicaritakeun urusan astronomi aing mah urusan perbintangan dia nyaho aing mah nyaritakeun urusan tumbuh-tumbuhan dia nyaho hei dosen aing mah ngadosenan di universitas anu nomor 1 aing mah geus saluhureun segala rupa aing takabur ku ilmu dibandingkan jeung sanajan nya ibadah ka Allah dibandingkan jeung nu bodoh ya Allah ya Rabbi abdi manjasa kikieuna dibere ku Gusti nemah abdi ku bodoh abdi tapi tetep abdi ku bodoh abdi hayang salamet mudah-mudahan we bodoh abdi moal kasalamatan Gusti jasa kieu bisana abdi mah abdi bodoh tapi abdi kos jelema pinter Gusti lu pinter mah ti penting telok hudang abdi mah du bodoh tapi hudang lu pinter mah ti penting telok maca sholawat abdi bodoh tapi abdi membaca sholawat tuh abdi bodoh tapi kos pinter itu pinter tapi kos du bodoh Gusti ku bodoh abdi mah hayang disalamatkeun we jaga di akhirat tetep abdi mah embung ka neraka Gusti kajeun diseret ku malaikat abdi mah embung deuk lumpat ka surga Gusti cek Gusti dek jalan mana minta jalan abdi tuh pan ngaco atuh ngaco emang nu bodoh mah ngaco tuh atuh nu bodoh mah emang ngaco tetep abdi dek lulumpatan diseret ku malaikat abdi embung Gusti kajian ku kumaha parangsana kumaha meureun eta bodoh pan ngomong lagi itu kan nu bodoh mah tetep abdi mah kajian ku kumaha ge embung misalnya abdi dibalangkeun ka neraka tetep abdi mah deuk hudang naik kajian ku kumaha ge abdi mah we dibelembung kajian ku kumaha tetep abdi mah deuk neangan jalan ka surga loh kajian ku kumaha ge jalan tol aya jalan biasa aya jalan batur mah teu nyaho jalan cecopet ge abdi mah nyaho geus abdi mah deuk malipit los pokona ka surga bae tanggaran aja mah bodoh atuh pan kamun kadenge kudu pinter mah setolol amat emang di akhirat kos kumaha emang deuk kebelar aja tapi tetep bae ku kabodohannya hana Allah ngalem heuh atuh geus daripada nu pinter nyaho jalan tapi teu ngalaksanakeun mending nu bodoh acak-acakan los
Oh gitu ada ditimbang Gusti ulah ditimbang abdi mah tuh jaka rasa amal abdi mah jatuh bara ragus jaka rasa abdi mah begitu ditimbang kabeh salat boh pangeran geus teu kudu ditimbang abdi mah dia salat abdi jore puasa abdi jore zakat abdi jore segala rubangan abdi mah muga neraka sakitu doang geus sakitu abdi mah kajen kumaha ge embung bae kokojotan abdi kajen kumaha ge sida kokojotan kumaha henteu kokojotan kajen kumaha ge tempat di sorga jang sia mah sisina bae Gusti di sisi cek jana mah meureun bapak kolotnya anak kunaon tah ngomong gitu bodoh makan ngomong kos gitu eta nu bodoh ngomong gitu Allah ngalem daripada lu pinter teu ngalaksanakeun mending nu bodoh ji atuh nu mantak nu bodoh mah ngeunaheun jasa jadi nu bodoh mah indah jasa di sorga teh jang tempat-tempat nu bodoh Masya Allah mantep jasa di sorga kan nu barodo loba jasa bakalna anu teu wau jeung pamarentah kan bodoh ngaranna eta bakalna ka sorga nu teu wau jeung judi eta kan bodoh ngaranna ka sorga nu teu wau jeung mabok eta kan bodoh ngaranna eta ka sorga nu geus kitu ngaranna anu teu ngridit janjana mah sieun geus teu kabayar bodoh kan ngaranna eta bakalna ka sorga eta nu geus kitu anu pinter ngridit dah jahanam mending bodoh teu mah situ sia emang teu nyokot duit di bank embung aing mah sieun aing mah bodoh aing mah ngarasa bodoh sehingga teu salamet sorga heuh sia mah usi motor ku ari mah teu kudu make DP asal aya KTP bae embung aing besi ka henteu kacocokan ka ditu dalang geus aing mah ngarasa bodoh henteu aing mah kajen naik sepeda bae lah kajen lah atawa leumpang bodoh sorga heuh sia mendingan ka ditu tuh raramean ku ari ku aya di ditu embung aing mah salat duha bae lah aing mah ngaranna bodoh ieu sia salat duha kudu bae kajen aing mah teu husu kan penting mah tarang hideung bae geus lah geus bae aing nuduhkeun ka malaikat ulah sok ditimbang-timbang deuleu tarang deuleu tah teu kadeuleu sakieu hideungna urut naon eta ulah nyebutkeun naon hideung malaikat ya Gusti ya tarang hideung mah balangkeun maksudna bodoh ieu mah keur carita nu bodoh tapi nyana ngalaksanakeun sorga di emang mata dongeng kan tadi nu ngadoa ka Gusti umat Kangjeng Nabi Musa eta bodoh malah Kangjeng Nabi Musa nu dicarekan ku Gusti antap kan salah Gusti eta ngomongan bodoh nyanan itu bodoh mah tuh kabeh salah ngomong antep saomong-omongna jelema sesuai jeung kapasitasna aing nyaho nya pamere aing bang nu penting mah DP na jeung nemahna ka aing eta nu ku aing dideuleu jadi nu bodoh teh daek salat tak ku salat teh bae nu bodoh mah geus bahara adapun geri ka neraka geus sakedeung lah tah aing mah cenah kos kitu dadang sebel atuh geus geraeun ka sorga aju ka neraka nah iya kan mantap bodoh tapi make hebat ngadoa aku ngomong emang ngadoa make bahasa urang ngadoa mah jamenta ulah sok aju ngariung bau datang ke urang naik kieu yang angel mah turun deui sugan teh mah deuk robanatina pidunya hasan geus naik urang turun deui datang ka titadina amin kencang datang ka lalauna datang ka malik ngadoakeun teh kubar edeg ka kiai malik dilanat cenah atuh ngadoa mah ngadoa salamat ulah loba cara Kangjeng Nabi sih geus make urang lamun ditangariung ye ngariung kiai ustad urang mah aja cenah jatuh bisa hadiah make urang Fatihah ka hiji yang ngaran saha ayo kadekan Jang Umar nah Fatihah ka hiji Umar Al-Fatihah Fatihah kedua Bakar Al-Fatihah beres emang masa gitu-gitu kene teman di Arabkeun doang Fatihah katilu dadap jeung waru Fatihah beres golin amin
Allahumma sholli ala sayyidina amin ya Allah ya Rabbi. Ieu tadi anu disebutan teh menta disalametkeun di kuburna, dilegakeun di kuburna disangkeun jeung hari menta dibere salabar, menta dibere jamuga, menta dibere mararaju, menta saralamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadillah rabbil alamin. Je, cak numi lumban iya daripada itu ngenyeng mau ngangkat deui turun deui ngangkat deui turun. Iya geus kiai itu lah diondang kurang lah. Engke mah ngariung ieu bae ieu. Bener. Mas ngariung deh mang diondang ngariung kita mimpin aing mah teu bisa cara nu kamari. Tuh, orang ku ngaji kan ngenahin nek zarah bae menta anter jarang tak anter teu bisa babacan. Ya Allah, ya Rabbi euy. Jarang teu bisa ilah hadarat teu kudu hadarat sia cicing di dinya. Hai, ahli kubur, aing datang ya ka sia. Fatihah. Beres eta. Ngan ulah gandeng-gandeng. Wis aya nu ngadenge waduh wali tanaon ya eta. sarua gitu-gitu kene ai kudu dibejakeun mah gitu-gitu kene tapi dengan itu mah diarabkeun doang gila hadarati ila arwahi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimin eta mah diarabkeun make bahasa urang teh abah ulah datang ye atau sarua aja kanjeng Nabi kan jinakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum tabang wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun sallallahu eta mah bahasa Arab. Jinakum zairin abdi datang zarah ya sarua bae bah ulah datang zarah ya ka abah ya hayang naon sia tungtungna jadi dukun gitu tapi bener ya malah ganjang nu bodoh teu kudu ese-ese gitulah komo datang ka bangsa ulama ka wali be di jauh kene wali geus kieu bae Bang wah Junen tuh kanyawan gua aing teh datang geus kulantaran boga keyakinan si bodoh teh ieu wali mah teu maot geus datang ge dadah wali nya boga keyakinan ban wali mah neuleukeun dadah cak babaturan sia kieu dadah aing mah dadah ka wali mun sia ka deuleu aing mah pokona geus kieu bae pokona sia mah ulah nurutan aing mah geus kailmuan ku aing nang ngaji di Cilongok aing mah ye datang ini Tuhan Syekh Syarif Hidayatullah abdi datang ke di ziarah ya abdi ngirim Fatihah Al-Fatihah beres ulah hese Masya Allah geus ulah hese datang ke urang neangan muzawir muzawir yang dibayar mah teh ikhlas teu nyambung sarua bae nih cak muzawir dasar sia mah pelit ieu tung sama ribut urang jeung muzawir. Nah iya sekali deh mulai saya nu contoh tadi nu bodoh keur ngadoa ka Gusti Allah ku Kangjeng Nabi Musa disalahkeun Kangjeng Nabi Musa na nu carekan ku Gusti anteukeun bodoh ngan nyana hayang ka aing sakitu bisana aing pangeran leuwihnya aku kabodohan anak geus jamburak wae cek Kangjeng Nabi Musa pan abdi titah ngalempeng-lempeng lain waktu kos gitu dakwah ngaji lempengkeun engke nyana menyerap ari hajunanya keur kieu haju disalahkeun mah nyana gatung ke moal daek ngadoa deui cek ku pangeran ye ulang ke mun keur ngaji bejaan dakwah ari keur praktek antepkeun heurana oh kitu atuh dibere metode Kanjeng Nabi Musa Masya